kasih abah yang diajar silat, ane bisa ngamatin kampung desa. Abah, 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 abah. Si gemblong gimana si gemblong ya? Ayo, gemblong. Apa? Assalamualaikum Pak Kolote. Aduh, menikmatan kabur pengajian kia abah mau dijual sanu-sanu ieu. Kumaha enaon? Orang yang diajar silat bisa ngamantin kampung jeung desa. Waduh, tugas mulia mana belum hari kitu mah yeuh. Tah kudu kitu tong, jadi budak mah boga tugas teh yo. Benar pisan mana leutik kana geus boga cita-cita hayang ngamankeun desa, hayang olah kampung, hayang ngamankeun kampung itu ieu supaya naon dong tah supaya kampung aman teh supaya Amun aya maling teh kurang bisa ketangkep. Masyhur ka abah rek naon ngeblong? Yang diajar silat. Hayang diajar silat. Abah kan tuh bisa silat. Ya kumaha we. Oh, lamun kitu mah ayolah aya tujuan mana blong. Halus ade. Dari hayang diajar silat mah. Kayak abah hayang nyaho gerakan gemblong heula. Tapi gemblong kudu nurutan abah. Oh. Siap. Siap. Sendal buka. Ayo silat mah. Oh. Set. 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 Tadi tengok. Nah, blong ieu teh ngaranna jurus mematikan lamun aya musuh teh tah di kieu tilep ka dieu tah nya. Apal teu? Apal. Tah teh ieu leungeunna potongkeun ka dieu petok tah. Sok ayo. Antung. Bang, Ayo. naon coba? Mana? Jurus mana sok? Ya atuh jurus teh. Ih, eta mah jurus gagaro ka bener nek diajar mah. Sok gerah. Yo, tinggal abah cekek misalnya cekek. Heeh. Sok cekek, cekek sok. Ayo. Ya. Iya hese, iya hese, dia hese. Ya. Aduh. Aduh, gemblong, sok ayo. Gantian. Ya. Ya, tuang tinggal paling kudu ieu murid kepala sakit mah. Aduh. Kuman teuingan aduh. Ampun, abah, ampun. Cak abah ge mana teh ulah sokan ieu ai hayang diajar mah kudu soson-soson. Kuman teuing teh. Ayo. Ayo. Lulus berarti blong mana ya? Blong, gas. Ampun. Gas lulus enak mah. Hayu urang bari budak sugan aya barudak di saung blong. Blong. Cengke deui mana ulah bebeja ka sasala bahwa mana geus belajar silat si abahnya. Abah mah teh bisa silat sebenarnya mah. Tuh. Assalamualaikum lamun naon teh ka mana oge. Tah, ieu nya. Tah, tunggal dari dieu nya. Abah arek ka dapur heula. Mana besing arek kacapean teh mah arek sasarean we heula. Nya. Yo, tinggal heula para botak abah itu naon ieu. Blong. Blong. Kadenya saung jagaannya abah arek kaluar heula sakedeung lain kunaon. Mana sing bisa ngajaga. Ulah kasarean teuing, lamun kasarean bising aya maling asup nya teh. Oh nya. Hati-hati, ade lah abah kaluar heula. Tek nang opieun. Tunduh euy. Woi. Anang ayam dul. Wah, si dana loba euy di jero ye. Ya urang ngecek atuh urang tempo ya. Ayo. Lumayan kudu meuli ieu mah. Ya. Dul, pantau muka dul. Ayo geus ang bapan we lah. Ayo. Sare.
aman ya. Ya. Saat di dapur. Ucing. Oh, ucing besar deh. Pantau muka gembrong arah sare mau bae kepalingan ieu Bay, yang datang bay, aduh, bay, lumayan bay, nyumpet di mana ya bay? Ye, bay, tadi nyumpet di mana? Iya, dia nyumpet. Lagi bay, mau ini bay, ini bay, nyumpet bay, aduh bay. Long wae maneh pantau muka maneh mah mandei mana abab long Tanya kok. ih nya urang dapur teh ya Yang saya mah. urangnya nyamot teh ya Oh. dari sini ya Oh. Bang, Oi, China di mana, Bang? hari ini dia. Ngocim. Bang, ada ya? Ada ya? Tuh maling, Bang. Itu. Bay, Ampun. Ayo. Ada. Kompor kayak abah kompor si abah yiyina gitu. Ayo, Bang. Ada dia. Aduh. Tancang. Cang. orang merek kinjem mungkul Minta, nenek mana? paling. Tuh, mana Bang mah? paling. Oh, Bang. Ayo, kemana, Bang? Bang, ayo keluar mana? Kabur. Tahan, Bang. Keluar. Kabur. Bang. Sasaran. Orang udah silat dari si Abah. Bang. Bang, tuh mana ya? Bang, warap Bang, Bang. Ayo, nambang. Nah. Orang kinjem mungkul, Ah. Nah, Bang, kok makan Bang, kemana Bang? orang kinjem mungkul, Bang. Aduh, ampun, Bang. Aduh. Jadi Bang. Bang. Ih, ayo orang ngelawan. Siap. Aduh. Cuman maling wae. Ayo, tek Bang. Iya, pasang. Gini. Oh, set. Set. Makan Bang. Aduh. Budak leutik nya sakti. Wanian maling di saung abah Bang ya. Ampun, Bang. Ya balik hiji deui. Orang pinjam pertama pinjam. Pinjam kompor. Kompor gereja heula. Di Maus Ulu. Mana sare wae tuh dat. Pinjam Lain mah. kompor. Acuan gitu. Aduh. Punya. Dari mana bukan? Orang Lihat ya. Geus lihat tadi. Si Abah. Sabah. Ampun. Makan atuh dia. ya, orang ya. Makan enak. Orang kasih Abah kan weh. Ya iso kita ke saung deui kumpul budak ah. Anang. Oh. Aduh, ampun ya. Aduh. Gimana tuh? Bye. Tungguan, bye. Wanian maling budak. Sok. Aduh. Sok ieu ka sabah lah ya. Oh. Ya. Oh. Orang sabah lah ya. Oh. Apa mereka sabah? Mana weh, Gus? Ayo. Orang menghinjau. Ya kan, Long? Bah. Naon, Salam. Di mana nih Palingan kompor, Bah. Kompor mana? Di saung. Di saung terus. Sebelum kasarean. Heeh. Pesan maling kompor. Kanjuan teh, Bah. Anu maling. Kompor. Anu bener aya kompor butut keur naon da malaku.
Teuing maling dia lo butuh banget, Bah. Oh, geus saya ikut itu. Ayo. Besingan salah. Besingan salah terka, besingan salah. Bah. Besingan salah. Ieu rek kudu naon, besingan arek nginjem teh ya, dau abahna. Aya abah mah kan jelemana bebas. Blong, kumaha, Blong? Tak ieu, Bah, tah duaan. Ih duaan. Oh, bae mah. Oh, bae. Si adul. Orang digubungan bah tengah lawan bisa eta ke si gemblong si Aep. Duda. Tidak arek naon sih. Tuda maling kompor. Ye, lain Kompor, dong. Kieu sepeda. bah, punten bah. Oh. Arek nginjem si gemblong sare. Oh. Karunya dihudangkeun kerek Oh, pisan. naik. Ah, hanya bah, ayo bah. Naik. Aduh, ieu si aduh. Naik. Aduh, jadi salah paham kieu. Urang permasalahan, urang selesai masalah. Aduh. Sok enak kieu we urang minta penjelasan. Urang jelaskeun heula masalahna besingan salah kaprah. Besingan si Adul, si Obay arek nginjem kompor. Ternyata si gemblongna sare, aya si Aep asup, nya pastilah aya kecurigaan. Itu kumaha teh mimitina ieu teh. Coba Aep nu nyaho heula da si gemblong mah sare. Jadi kieu, Bah. Urang teh ka Abah, ka saung. Ya, ngali si gemblong teh panto muka, si gemblong sare cibrak. Gitu teh, Abah. Ah, nginum haus teh cenah ka dapur teh. Ka dapur ulah lihat teh. Tuh anu maling ya di pojok itu. Maling kompor. Terus ngudangkeun si ieu, si gemblong. Itu, Bah. Oh gitu, nyabang matenya udah ke kebon. Ya orang tanya ke si gemblong secara kronologisnya supaya nyaho ya. Kayak orang tanya si gemblong nah coba ge supaya tegas gitu udah si gemblong nungguan tadi di dia. Capek si gemblong teh. Ya. Oh, sok teh orang tanya si gemblong nah. Dong. Tadi teh orang kesarean. Si Aep teh ngudangkeun sugan teh ucing padahal mah yang maling kompor. Bah, orang jelaskeun ayeuna tanggung ngaliung kieu ame jelaskeun. Kan tadi geus dijelaskeun dumuk gitu. Emang urang salah, tadina make kieu. Si Adul make helm, jadi teu nyahoan. Apalah si Aep. Si Aep darah tinggi wae, Bah. Aduh, orang emang salah ieu kieu. Aduh. Boy men tajong. Aduh, orang hangku urang we dan teu bebeja karunya nih ali si gemblong kesare nih. Kot ngorok dihudangkeun karunya. Aduh, sok Bah ayeuna kumaha Abah we, Bah. Ieu mata Oh, bae. udah halusna ku Abah kumaha gitu. Oh gitu tablong. Kadieu mana kadieu. Yo, salah paham, Bong. Anu selama sebenarnya maneh kasarean tadi teh ceritana. Si Aep ngahudangkeun, si Oba jeung si Adul arek nginjem kompor. Akhirna aya si Aep ngahudangkeun. Jadi salah paham, Blong. Salah naon? Bener tadi. Aya Abah mah ngajarkeun silat teh lain ukur bak glut sebenarnya mah. Kahiji keur bela diri, kadua-dua aya silat teh kudu berbanyak silaturahmi. Lah, Bah, urang men tajong wae tuh dah maneh mah sok. Aing nipa. Sok anu mah maneh mata kampura tah. Sok kampura tah. Urang ya. Kampura. Maneh. Tang ke sekali-kali deui ka dieu. Kadang tuh ya, aing diajar silat. Sok kumaha gerakan pertamana supaya nyaho. Terus. Eta jurus naon, Bah? Aduh karena poda. Jurus jangkrik dari jeung simeun. Parah gemblong. Aduh, kayak gini Maka disebut lagi jurusnya Saka Inget. Dong. Klik, subscribe sebanyak-banyaknya dijamin senyum. Saung Abah gaul dijamin senyum. Oke. Oke, mantap. Subscribe.